bane tadi pengeluarkan gedang, jatuar gedangna. Aduh, bulan puasa kieu kudu gawe si kakek mah eueuh pisan ampun. Gusti di si kakek. Aduh, aya pur kacacag euy gedangna eta ku si Abah. Bah, kade gedangna tong dituarnya bahnya. Kade gedangna mah omat ulah dituar. Oh, siap teh. Nah, gedang teh dituar aing salus kieu ieu. Aing teh dilaksanakeun aing sieun. Tah yang sieun ngabak manehanana. Ieu mah kudu dikeluar ku aing ieu. Wes angel. Naon teh si Abah teh? Allah, gedang teh dituar geuning kepaingan ngageblugat aing kana jadi aing. Teu balik aki-aki tah. Abah, naon teh teh? Keluar si kakek tah dituar aing teh ya. Astagfirullahaladzim. Abah, hah? Ieu teh kumaha Abah teh kalah dituar gedang teh? Naon? Kalah dituar. Apa hendak bane tadi pengeluarkan gedang, jatuar gedangna. Aduh, ya Allah, aing dasar aki-aki. Cek urang ge kade gedangna ulah dituar. Aing teh kabeh sakaneh taun kadenge keneh. Tuar gedangna cenah. Kadi eta gedang amis Abah nu kieu teh. Kalau dituar atuh rek kumaha teh kebelak lagi teh para bulan teu kah yang buahan kieu teh. Memang gitu teh, manda sagede kieu teh lila ke. Oh, nah atuh kalau dituar. Apa titah tadi cek maneh titah dituar? Ampun, aing mah aki-aki teh kumaha teh Abah teh? Abah kade gedangna tong dituar cik urang ning tadi. Hah. Kadenge keneh ku ing oge. Ya, tah dituar. Terbalik aki-aki teh. Aya rek kitu deket anu tidak kade heula lain teh kajauhan. Jadi kade titah dituar ku Abah. Teh kadenge we urang mah Abah teh ieu rek kudu kumaha kan gedang ieu nya urang mah. Terserah nu boga tah mah. Teu balik teh kumaha Abah teh? Menang teu cereg gila eta Abah teh rek kumaha teh urang kudu cenah buahan deui rek kumaha sok. Ari ka dituar mamanya teh kudu ditancepkeun deui kakekna moal bisa meureun. Abah teh ampun aing yakin teh deungean teh Abah teh geus eta ieu mah geus saliwang euy. Lain teh saliwang-liwang kitu lah manehanana tika jauhan. Amun tika teh kadeuketan lah maneh kadenge keneh ku Abah oge. Teu balik kitu mah. Masih aya kamera cereg kitu mah. Kajentai teh kapake mah aing arek banto gue daripada apa kieu mah jeung jubuat teuing jubuat aing aya di babad ge mah rek cereg kumaha geraheg. Aya dak aya ngabejaan kudu tika deuketan wa tika kajauhan kitu. Jadi samane titah dituar ning kakek. Dek kalieur jeung kitu lieur aing aduh ampun. Geus kakek uruskan si aing bantok daripada kitu mah jubuat teuing teh. Gawe teh pararumukus ya mah rek bayar rek moal aing bantok geus. Ampun kakek. Cek urang ge Abah kade kedangna ulah dituar cek mana siap ke aya teh ngadenger siap ke teh padahal dijegot dituar nih kana salah denge. Ampun aki-aki teh aing mah kumaha da ieu tuh kumaha benang deui taitana we di sieu mah kakek geus serba salah kadenge keneh ku aing ge titah dituar teh gedang teh titah dituar. Nah sia teh juwat teh siapa juwat aing juwat siapa rek bantok daripada kitu mah aing uruskan ku cia ku uruskan ku cia bantok aing geus lah. Aing teh hayang nyaho Abah tah ku Abah tah bayar gedang pokona mah teh hayang nyaho gedang sabaraha tah 1 2 3 4 5 genep 7 8 tah. Bayar ku Abah tah 3 ribuan bayar teh bae urang mah 8 kali 3 sabaraha 24 ribuan bayar pokona mah can tangkana tah. Tangkana jeung tangkana teh bayar sakalian. Jadi 300 ribuan tah jeung tangkana mah rek kumahaan sok diperhitungkeun banget ku urang. Teu balik ting gua gawe teh. Cek urang ge ulah dituar, Abah kalah jebot teh dituar dasar salah denge, ari kumaha kan ieu geura tuh. Aing kakek teh hayang nyaho, gedang sikul kudu dibayar teh hayang nyaho kok, pakam sia hakan nyangeut. Pantok aing pantok. Apaan urang ge can naon kakek ieu teh barang duaan, na make dosa pan. Suara si Abah euy. Bah, si Abah rek naon di ka dieu geura norweco teh. Ayo we diuseup naon si kakek teh. Kakek. Naon bah riweuh ieu teh naon? Naon dia teh barang duaan dia teh make bakal diuseupan ku maneh. Nya atuh dah hayang urang oge anu galedena heula meulihan. Apaan urang ge can naon kakek ieu teh barang duaan. Na make diuseupan hayo we beureun siapa urang teh hayo diuseupan jauh ngapoe. Karat poe ieu. Wah, ya gede mungkin sia kabohong. Da dilepaskeun deui ya gede pas ini mah nyobaan alus diteuna, tapi nyobaan jejer.
Wah, Jejer anyar, yuk. dego abang kena dege ka iman aing jauh ka imah sia mah. Kayo he beureun diusapan teh bangguan ulah wawaniana na tuh. Saya nyobaan nyoba jejer, sama jejer anyar ieu geunaheun teu, lamun geunaheun rek dituluykeun kitu. Alasan teuing jauh ngapoe ayo meureun. Yang hoplak 2 bisa priwe abah mah urang nyobaan jejer. Yang mun aya nu gede bari diala hiji-hijieun mah nya wajar we. Da urang mah nu maraban. Memang anu maraban ban ieu teh. Sabaraha kilo ewang ieu? Berarti kamari 10 kilo ewang. Hah? Kudu aya 10 kilo ewang ieu. Apa pasti aya nu abah mah. Bapak nu poe kemarin diusapan meureun kakurangan. Meureun anu urang. Karek poe ieu oge abah mah bari rek nyobaan jejer geus curigana teh lain abah mah. Lain curiga kitu pan kanyahoan ku urang kanyahoan ayeuna tah ti kajejer. Berarti ka poe ka hayo he meureun. Aing teh kabagean meureun dari kitu mah. Rudat jeung kitu sabada teuing lah da can bebenangan lauk lagi encan beda teuing lah rudat jeung kitu mah naon nyampeurkeun don norwesa bulan puasa eta beuki lieur kan otak aing mah. Emang eta bulan puasa ngan ada hak duaan hak duaan sa teh kakek. Nggak ka itu sieun bebenangan meureun saja, bebenangan sia mentak mantok oge meureun sia. Abis teh kanyahoan ku aing. Karek ieu abah teh nyobaan jejer. Ieu ge wajar atuh menang 3 siki teh gorengan. Mun ka bina-bina teuing abah mah banget teuing. Apa nih teh pelak duaan sia teh kakek, aing ge can naon sia mah geus kakan deui. Arekna naonan atuh kade wah poe we hayang meureun diuseupan ku maneh. Ngalobakeun bangkok seng atuh abah nguseup ka dinya sorangan. Tara kuku dipanguseupkeun urang nguseup sorangan. Meurang sabaraha hiji sabaraha teh aya mah hitungan kos abah moal. Sok nguseup ka mah awe jejer ente ulah make jejer aing ah. Ngadogan gede kakek matak dan diuseup ku aing daripada teh aing mantau kakek mantau geus lah. Juat teh geus sia mah, juat sia mah. Mantau aing geus lah. Ayo kukulu tujor erek mantok bah. Kade ngadu ngaribuhkeun. Pan mah keur puasa beuteung teh keur kosong ulah kosong kata ributan wae geura apa-apa. Hayang mah nguseup padahal kamu urang keur nguseup abah ge nguseup. Hayu kudu norwet cuk. Eta bulan puasa. Teu menang kitu.